Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahdar sareng kudu ngajauhan anjeun anta doa kana yeun dan anjeun ku fiyatika kana kopiah anjeun mailatan barina condong ilal amami ka beulah hareup. Fa inna zalika karena sayaktosna itu wad'u adatul mutakabbirina eta kabiasaan pirang-pirang jalma anu sombong al mu'jizina anu ngagulkeun bi anfusihim kana pirang-pirang dirina itu mutakabbirin. Wahzar sareng kudu ngajauhan anjeun aintut deui antus bila kana yen ngarumbaikeun anjeun izaroka kana samping anjeun atawa sarung anjeun. Fa innahu karana sayaktosna itu isbal mukhillun eta anu nyacadkeun bisihati kana kasehatan. Bima ku perkara yaltasiku anu keuna atawa anu anteu ieu ema bihi kana izar minal qazari tina kokotor fil tariqi di jalan. Wasababun sarang jadi sabab li sur'ati tamazzukihi kana gancangna soek ijar. Wa innahu sarang sayaktosna itu isbal dalilun eta jadi dalil aidon deui alal kibri kana gumede. Wa fil hadithi sareng eta tetep dina hiji hadis ma ari perkara aspala anu handap ieu ma minal ka'baini tina dua mumuncangan minal izari nyatana sarung fafinari mangka eta tetep dina neraka. Man ari sajalma jarro anu ngarumbaikeun ieu man saubahu kana pakaian man khuyalaan barina sombong lam yangzur mangka henteu ningali saha Allah Gusti Allah ilaihi ka ieu man yaumal qiyamati dina poe kiamah. Alam yarhamhu tegasna henteu mikanya Allah ka ieu man. Wah tariz sareng kudu ngaraksa anjeun ayuban deui minat tasyabbuhi tina nyarupaan bin nisa'i ka pirang-pirang awewe pilih basika dina pakaian anjeun. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis la'ana ngalaknat sa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rajula ka hiji lalaki yalbasu anu make ieu rajul libasatal mar'ati kana pakaian awewe wal mar'ata sareng ka awewe talbasu anu make ieu mar'ah libasatar rajuli kana pakaian lalaki. Wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun walu besal hariri sarta make sutra wa zahabi sareng emas. Wa qad waroda sareng nyata geus sumping hadis man ari saha jalma la bisa eta make ieu man al hariro kana sutra bid dunya di dunya lam yalbashu mangka henteu make ieu man kana harir fil akhirati di akhirat. Wa waroda sareng datang hadis ayeudon deui hurrima diharamkeun naon libasul hariri pakaian sutra wa zahabi sareng emas andukuri ummati ti pirang-pirang laki ti umat kuring wa uhilla sareng dihalalkeun ieu libasul harir liina sihim pikeun pirang-pirang awewena ieu umat kuring. Wallahu a'lam bishawab.